Geus punjing geus deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodot teh ya. Jerawat meuni beureum kieu pencet kitu. Sieun peurih antep wae asa ngagukan deui. Tapi keke asa jadi nyari. Urang engke nepi ka asakna. Jika cinta kuring nu ayeuna keur mimiti ngacamba kaluar tina kuleumutna. Ngudak cahaya nu sumolot di soca anjeun. Akang. Nya bener jadi panyari geuning. Panyari kana beungit kuring. Ngucuk batur mah ngaka indung. Saur papa mah jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mama. Arigado ngaka nini kuring. Naon deui nu siga mamah teh nya? Nya bibir jeung buuk ciga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak cigana ngalaka bapa. Malah lebah lempang mah cekih pisan. Pada-pada ngagaleblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nya teh saha deui ari lain fotokopian ti bapana deui mah nya ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabuju ngantunkeun. Mugi ditampi iman Islamna. Diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eueuh eta saha nu kalaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah beuki ngalobaan. Ambuing. Kaharti ayeuna mah. Nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngembat panjang deui, panjang pisan. Ngalewatan abad-abad kahirupan eta walungan teh. Ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya dina diri kuring teh aya cinta ranjeun. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeuk aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta ranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digeugeuleun. Mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring keur mimiting bunga. Cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat anu melentung dina ieu pipi. Garangaran dakah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring keun sinah ngamalir terus ka anak, incu, buyut, bao, terus nepi ka turunan nu pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngamalir terus nepi ka samudra cinta rahmat Pangeran. Insyaallah. Ieu jarawat beuki asa, ieu hate beuki nyanyautan. Akang, ari ayeuna aya di mana?